Bismillahirrahmanirrahim. Rukun sholat 17 hiji niat dina hatena fardu eta sholat duha takbiratul ihram nu katilu nangtung ka jalma wasanina fardu opat maca Fatihah kalimah rukun genep tumanina dina waktu rukun 7 itidal dalapan tumanina dina eta itidal masing rine kasalapan sujud doa kasapuluh dina eta sujud doa tumanina kasabelas diuk dina antarana sujud dua rukun kadua belasna tumanina dina diuk anu tadi 13 tahiyat anu panderi 14 diuk tahiyat panderi 15 maca sholawat ka nabi genep belas awe salam nu mimiti 17 tertib di